Ayah ambil duit deh. Bukan ayah mereka jual tanah. Oke. Oh, ayah. Saha. Ayah itu betul ya? Ayah. Ayah pokok nama-nama. Ya, bener. Ayah. Oke. Ayah. Masih tapi duitkeun banyak. Bijakkeun we kanggo ayah. Ya, tadi itu. Ayah sesang tuh. Oke, tuh nama orang jalan bisnis. Lumayan. Yuk. Anjing, sah deui wae. Aing ngaganggu aing gehe si koplok teh. Agong teh. Ya teh ngaganggu gehe we. Naon sia teh? Aya mereka jual tanah teh. Isi Mang Oboy, jeung isi Mang Maman. Oh. Aya. Ngareng luka engke ka dieu itu. Oh, sok ka sana ka dieu lah. Malah, sana ka dieu we. Si Oboy jeung si Maman teh alin. Heeh, sok sana ka dieu lah. Ka dieu we. Oke. Ka dieu. Oh, sok deui ya. Nah, kebenaran. Kumaha aja lah mana. Beli bener apa ya? Bener. Ayo. Yo teh yo mana yo? Yo. Ayo. Hoi. Ayo naik ke jual tanah. Oh, ya. Betul tanah. Oh, boy sih mana itu? Teuy, mana? Bajar puluh tanah. Oh, betul. Kumaha? Aya bae kalau aya. Oh, nah tuh likan lain lah. Ayo pisan euy. Ayo bisa. Oh, ayo tuh. Tuh, tanah teh. Oh, lihat ini. Oh, lega euy. Lega naon sih ya? Mana tinggal lega? Mana, Cing? Oh, mana? Nah. Tanah teh. Babi. Yang siapa lebih ngomong ke tanah yuk. Hah? Kan tadi mau tanah iya tanah bener. Aing semua teh lega. Ini Pak. Sia deui. Periksa.